Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tiluje. Kumaha wargi dararahmang tumugianya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng kasehatan batin. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Dina dangan ieu pribados atuh si Camang dongengkeun deui urang teraskeun hancagarapan dongeng Sunda nyaeta judulna teh Si Buntung Jago Tutugan karya Bapak S. Sukandar. Atuh kugituna pribados teh Dawidi pangaresana Bapak S. Sukandar miwah sakeselerna wireh dina danget ieu pribados teh si Camang dongengkeun deui. Atuh pribados oge teu hilap salambak tosnya kawargi-wargi karabat sahabat tatanggi kum di mana bae atuh ayeuna anu nuju di pangumbarahan di padamelan atuh di perjalanan cenanya anu nuju ngerjakeun tugas sakola anu nuju nyusun skripsi tesis disertasi atanapi anu nuju icalan cenanya tah Mang Adul kumaha Mang Adul Riogi kadugikeun oge wargi wireh dina sajeroning Mang dongengkeun teh pribados dirojongku es krim koruptor. Kumaha tuh cenah Kang Nacep gambar-gambarna profilna arpina alamatna mangga langkung gentrena mah tiasa diuningan dina TikTok atanapi dina Instagram. Naon atuh cenah namina Kang Nacep es krim koruptor es koruptor nya es krim koruptor es koruptor wargi mangga diuningan satu acan dikawitan pribados ge atuh teu kenat-kenatna nada bantosanana ka wargi-wargi nyaeta kanggo di subscribe like komen sareng di share atuh supados ieu akun teh nya biasa berkembang deui nya insyaallah kapayuna teh baris di padar dongeng-dongeng anu sejena atuh supados teh nyang kolongna kana waktos mangaitna kana wanci urang geura bae dikawitan yuk wilujeng ngadangukeun. Yuk, atuh badog teh datang nyempok ti belah katuhu ari maksudna mah geus moal salah deui rek mapas kana beuheungna atuh si Handi anu memangna geus bisa ngabalitungkeun panjangna badog anu bakal ngahanca atuh kana beuheungna teh manehanana mah ngan saukur ngadangheulakeun badana atuh nya bari ngagilir semu nu ngenca dina waktu badog baharawi balik deui atuh nyuruntul ti belah genca. Si Andi mah masih keneh tetep dina posisina waktu atuh tungtung bedog teh nyerepet ke belah katuhu sareta tungtung bedog teh ngan ukur sababaraha senti deui anggangna tina beuheungna sakilatna keur atuh si Andi teh ngagunakeun leungeun buntungna digiwarkeun ka katuhu dipake ngababuk kana pigelang bahrawi nyaeta atuh pigelang anu eueur nyeukeul bedog sedengkeun ari leungeun katuhuna harita teh atuh nyabat ka handapna tog kana dadana bahrawi anu teu anta parah deui ari bedog bahrawi mah tuh meceleng sedengkeun badana teh ngajeblak ka tukang teu kuat atuh nya ngawewesen anu jadi lawana nya
nyaeta dina gerakan tapak jala. Syuk, syuk, cubron. Bahrowi manehanana teh atuh hargungan bari ngagadablag. Sabot keur gitu Sudinta jeung Aradasi meusan ajan anyarina dina bincurangna oge tacan leungit bener atuh ngagentak maranehanana teh ngahareumatkeun deui bedaugna. Tapi deui puguh si Andi teh lain pitandingan Sudinta jeung Aradasi. Si Andi atuh ngan ngacorelatna keur luncat ka gigireun Sudinta bari ngahambatkeun siku-sikuna bari nyambarekeun deui leungeun buntungna atuh ngacetrukkeunna kana gado. Kontan wargi Sudinta atuh ngagarung bari ngagadabut kituna teh. Teu kuat atuh nyangga leungeun buntung anu karasana teh teu beda we tinu dipapegu beusi. Geus kitu atuh ngagentak si Andi teh malik corelat deui manehanana teh ka gigireun Aradasi anu badana teh atuh keur semu doyong lantaran kahareup ieu na teh nya pangadekna teh poos. Yuk blentrang siku-siku teh atuh jata keurana ngahanca ari sirah atunya bari dibarengan panejehna kana kakamplong. Atuh teu ngalobakeun deui pamola Aradasi nepi ka jungkel jumpalik teu beda we ti doger monyet anu keur jujumpalikan. Harita teh atuh nemongkeun ka monesanana. Tah bubuk deui bedogna Bahrowi. Si Andi manehanana teh bari nyepak bedogna Bahrowi anu tadi teh ragrag. Harita atuh manehanana teh geus nguniang udang deui. Bahrowi teh nemalan sakecap oge kop bedog teh atuh dicokot pulilak panonna teh ngadila ka si Andi heung hebrehkeun ka Cecep nyaeta ka Cecep anu lain di kieuna sarta atuh teu anta parah deui ngan pelawar bae bedog teh atuh ditengorkeun ari congona atuh nyolocos semanco ka hareup turun tuh ari ngahanca kana dadana si Andi. Awas Andi nyita rahasia hati tadi gawe nangan saukur nyaksian manehanana tuh ngagentak ngabejaan asurung atuh ku rasa euasna heul lantaran gerakan Bahrowi teh mandingan sakilatna keur mungkoh deui si Andi teh moal nyangkaeun yen Bahrowi teh bakal kitu peta. Tapi si Andi anu memang tingkat pangabisana sarata tingkat kewaspadaanana teh teu bisa dianggap remeh. An sakilat atuh manehanana teh mindahkeun siku-sikuna kana kelek leungeun kencana heuh saret atuh anta parah deui atuh bedog anu keur ngabeles sate nyaeta ngajojo kana dadana kumanehanana ditewak matak atuh kaget nanya. Nah si Andi teh ngan ngagunakeun dua ramona dipake ngajepit tonggong bedog. Palajaran nu kahiji Bahrowi. Si Andi manehanana teh bari nya kakak. Cingan, ayeuna tanpa ya kudu mere palajaranana bisa newak atawa henteu ya. Si Andi manehanana teh atuh bari ngalempageun bedogna. Heuh tapi teteh lah Bahrowi oge tapi snaker. Nyaga bedogna mah nya atuh anu ditewakna teh perahna. Nah, lain dijepit cara kaula Bahrowi. Si Andi nyarita deui atuh bari semu-semu anu ngeyehkeun. Heuh, sombong-sombong deui sia sedan. Bahrowi manehanana atuh bari luncat nyamperkeun deui bedogna. Eta ditanya teh Andika mah kalah ka panasan ning. Si Andi manehanana teh atuh jingkrak srog malik nyerong dina pasangan Cimande buhun warahan mata sim. Tapi atuh Bahrowi teh leuwih ti heula geus bisa ngajudi kana gerakan anu jadi lawan. Ngagentak atuh manehanana teh ngarobah gerakan bedogna sagilek ngulawit rek ngabeset kana beuteung. Atuh si Andi ge ngagentak we manehanana teh jingkrak deui. Hiu. Cidak. Tampal sukuna teh dipake najong kana pigelang cerut. Atuh jebret deui kana pigelang leungeunna nya. Eta leungeunna buntung teh ngahanca. Tuluy ayeuna mah habak deui kana careham
anu pikeun Baharawi mah atuh kapaksa we daek teu daek manehanana teh jadi ngabangkieung sarta bedogna teh atuh macelang rupana si Andi teh tacan ngarasa puas cekuk deui atuh gadona teh ditimpa jebrot tampal sukuna ayeuna mah atuh ngahancak kana dada puguh we teu anta parah deui Baharawi teh kontan ngagedebut nang gerak bengkang ngabari gegerungan ari Sudinta anu harita teh nya geus ngajereg-jeg deui udang dileungeuh atuh kapalana teh telang geus taya dayana manehanana ngagentak atuh luncatna rajang nyaeta bari nojoskeun bedogna tapi si Andi teh eleh cingeus manehanana ngan ukur ngageser nyaeta ngarobah kuda-kuda hiu rak atuh guriwang siku-sikuna teh dina gerakan japit hurang sabot Sudinta leungeunna murilit teu kabawa ku robahna siku-siku kalawan sakilatna keur atuh leungeun buntungna si Andi teh ngagejrot nyaeta kana gadona Sudinta atuh geus teu bisa naon-naon deui iwal ti ngajoprak we bari gegerungan tina sungutna teh atuh katingali ngalai getih lantaran huntuna aya sababaraha hiji anu pamitan lain dina mangsa nah kituna teh Baharawi anu harita manehanana teh geus udang deui atuh kadenge manehanana teh maksakeun nya kakak ieu mah sugan mah kudu dibere ieu nih Baharawi cing horeng manehanana teh atuh geus ngagunakeun deui pecut jangetna culubet pecut teh atuh ngubang ngade luhur nyaeta ngaluarkeun sora anu matak peupeus kekendangan ceuli cor Baharawi satunyang beas oge kaula moal ngejat ya si Andi bari ngajega atuh dina posisi anu sayaga culubet pecut teh disadakeun deui hiu atuh tungtungna teh narajang nyaeta rek meulit kana beuheung gilap atuh si Andi teh ngabalieurkeun sirahna bari nyabatkeun siku-sikuna kuriwa atuh siku-sikuna teh beunang kabeulit jul atuh siku-siku sebrut bae si Andi teh narajang dina ajian gelap ngampar jebret jurus 17 atuh ngaruntuy nya atuhnya datangna teh teu minge deui ngahancak kana badana Baharawi ari balukarna kacida hebatna Baharawi atuh nepi ka ngoceak bari teu beda we manehanana teh ngaceleng jauhna keur eta badana atuh ngaceleng ngagedebut atunya kana taneuh bari gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup tina sungutna kolebat atuh si Andi teh kabireungeus sareret oge gilak manehanana teh malik cing horeng Sudinta teh geus ngahmatkeun deui bedogna sabuk deui atuh ti tukangeunana bedog Aradasim ngadodoho saeutik oge atuh teu pisan atiten ku si Andi lantaran manehanana teh sapinuhna keur nyang hareupan Sudinta nyaeta atuh nu akibatna teu ampun deui hiap crep aduh bro bae atuh namru bari baloboran getih kituna teh bareng jeung ngagadabutna Sudinta lantaran bedogna teh beunang ditakis ku siku-siku sarta atuh anu saterusna leungeun buntung si Andi teh nyayang kana carehamna ditukangeun si Andi oge atuh aya anu ngagadabut bari ngagero aduh-aduhan si Andi atuh ngagentak malih ari breh teh Aradasim geus ngajoprak nyaeta dina pepeuteuyanana teh nancep peso balati anu ngajadikeun Aradasim teh jadi mandi getih ngan henteu ari mata kariwang teuing mah nya nyaeta atuh lantaran nancepna peso teh henteu nepi ka amles sakabehna ya Andi atuh kaget ret manehanana teh kanyita resiah kasampak manehanana teh keur gelenyu katayap atuh manehanana leumpang lalauna nyampeurkeun kerawak atuh kana peso balati nu nancep dina pepeuteuyanana Aradasim heug atuh kumanehanana teh dicabut Aradasim mani ngagerung teh sirikna mah gagawuran nyaeta nahan nyeri atuh wargi tuman make rek ngabongohan gerani nyita Resia manehanana bari imut deui heug atuh peso nu lamokot ku getih teh diulas-ulasnya kana bajuna Aradasim ari geus bersih diasupkeun deui atuh kanu
carangkana eta peso teh tuluy dibebaskeun kana lebah cangkengna. Bahrowi atuh anu harita teh keur gogolok-gokan keneh ngutakeun ngeuti heuh memang daya kakuatanana teh atuh estu ninga mata kelok anu nempokeun durung kunung atuh manehanana teh hudang nyaeta ngarasa atuh dirina teh peus teu untupan ngalayanan deui si Andi sarta atuh geus teg bae manehanana teh boga sangkaan tangtu manehanana teh bakal dialapatina bohongan atuh gawe jahatna teh geus kabina-bina nya geus ngabinasa kaki rais tuh anta parah deui manehanana teh belecet bae atuh manehanana lumpat geus teu malire deui ka Sudinta jeung Arada Zima anu memang Arida teh masih kene ngajar opera ulah waka kabur sia Barowi si Andi manehanana ngagorowok bari rek ngudag atuh kituna teh ngan teu kebat lantaran kaburu dijewang ku Nyi Tarsia. Keun weh anu mabur mah atuh Andi ieu we yeuh anu aya urang beresan heula lumayan lah 2 hulu oge. Nyi Tarsia manehanana teh bari lutret ka Ardashim jeung Sudinta. Ampun Nyi Mas, nada hirup we mamang teh. Aduh ampun. Ardashim nyalitana teh di barungku jeung Humaregung. Keur mah atuh kanyerina oge deui nya lain rasa-rasakeun. Ayo deui ayeuna make jeung ngodomang bari acok-acokan dek ieu nya acong-acongan ka Nyi Tarsia. Ampun-ampunan geuning wargi. Sia ayeuna make nyemah sagala teh. Tadi mah geuning ka aing teh erek ngahina ha. Nyi Tarsia atuh geus ngajengkat we manehanana teh erek ngajejek kana sirah Ardashim ante bisa bakatuh lantaran kaburu dihulagu si Andi. Sudinta atuh harita anu eukeul kukuliatan barang manehanana ngadenge ucap-ucapanana Nyi Tarsia lain deui atuh manehanana ngaranju ret ka Ardashim anu eukeul acong-acongan nyaeta nyembah teu panjang deui mikir kodomang bae atuh manehanana ge satengah ngaronang nyaeta nyampeurkeun bruk bae deui manehanana ge sujud hareupeun Nyi Tarsia. Ampun Nyi Mas. Aduh pun mang oge nada hirup ampun Nyi Mas. Sudinta atuh teu beda weh tinu muryang eukeul katirisan. Teu gableg gaera sia. Tadi mah deuleu mani taya pisan hampurana ka aing teh. Nyi Tarsia manehanana nyentak atuh bari sukuna mah mani jengke-jengke we arek ngajajak. Anya kitu atuh teu bisa ari dilaksanakeun mah lantaran dihulagu si Andi. Sanajan deui tepok ari nyarekna tapi ari rindat panona geus kasurti yen si Andi teh niatna mah teu panujueun. Mang mah aduh mungdar mah parentah Nyi Mas. Aduh ampun. Atuh Sudinta manehanana teh gadona katingali norok tok kawas anu kabulusan. Ayeuna sia ngomong kitu teh geuning tadi mah mani dokohna keur ka aing teh ha. Nyi Tarsia manehanana teh reng haparanjug napasna eunahan amarah anu teu bisa kedal. Keun bae atuh Nyai da memang nya maranehanana mah ngandar mah diparentah ari ulon-ulon nama ieu teh kajahatanana si Bahrowi. Si Andi kadenge manehanana teh mah parenapsuna Nyi Tarsia. Andi mah henteu boga cedok. Sakitu rek dibinasa teh masih keneh we mang meunangkeun jelema jahat gini. Nyi Tarsia manehanana teh atuh jadi nyentak dibeureui tuluy ngadele ka si Andi teh petana mah eta teh keur murang maring wargi. Sanes mang meunangkeun Nyai. Ngan urang teh atuh kudu bisa ngabedakeun mana ulon-ulonna jeung mana atuh anu ngan saukur darma narima parentah. Si Andi manehanana teh ngebrehkeun pamandeganana. Andi mah loba teuing codekana. Sarua we atuh ari jahatna mah. Kabeh oge taya hampuraeunana. Nyi Tarsia manehanana teh ngagadeut bari jamotro. Geuning, tah si Punyang teh
Nyarek ngadodoho ka Andi. Amun teu kaburu ku kuring mah hanteu meureun Andi teh atuh ayeuna teh kabongohan. Nyita resiah manehanana ngarinat ka Ardasim nyaeta anu keur nyuuh we manehanana teh nya. Nyuuh keneh ngarendeng jeung Sudinta. Jadi kumaha atuh maksad Nyai teh ayeuna? Si Andi hayang nyaho kumaha maksudna Nyita resiah anu sabenerna. Urang tugal we janggana lah duanana. Tuman. Aduh, ampun Nyai, neudah hirup mamang teh Nyai. Aduh, betah keneh Nyai kumaha landang di dunya teh. Aduh, ampun Nyai. Sudinta ayeuna mah atuh nu acong-acongan teh. Penyembah sedengkeun ari Ardasim mah atuh sigahna teh geus teu aya dayana. Terus bae manehanana mangusek. Onggoh atuh tatu dina pepeuteuyanana teh lain deui nyerina. Teu mupakat Kang Andi mah nyi. Si Andi atuh ngahulag deui. Nah, kudu diantep we nya ieu teh. Ari atos kedah kumaha atuh? Dikumahakeun coba. Si Andi manehanana teh atuh nanya. Kang Andi mah nya pantarang abinasa jalma anu geus teu walakaya teh Nyai. Lembek Kang Andi mah. Sabodo Nyita resiah manehanana teh bari ngajengkat koloyong atuh manehanana teh ka handapeun tangkal jeungji. Manginta, Mang Ardasim, geus sakali ieu mah dihampura ku kuring. Nya sanajan saenyana mah andi kaduaan teh atuh teu luput tina dosa anu ngalantarankeun bapa kuring nepi ka binasa. Anggur mah heureunan lah kalakuan jahat anu salila nangan ngarugikeun teh eta ngarugikeun ka papada manusia. Geus atuh mejeuna ayeuna mah tararobat lantaran kieu peta teh atuh geus moal bisa leupas tina hukumanana. Geus atuh si Bahrowi mah montong lah tong dicampuran deui manginta Mang Ardasim. Beres nyarita atuh leos bae si Andi ge nyampeurkeun ka Nyita resiah. Ayo urang uih. Rek ka mana Nyai teh ieu teh? Si Andi bari ngareret atuh ka Nyita resiah anu tetep manehanana teh jamotrot teu panujueun atuh ku tindak tandukna si Andi. Lembek Andi mah. Nyita resiah manehanana teh kalah ngawaweleh we keukeuh cenah nya. Sumuhun Kang Andi mah lembek. Nyai teh bade mulih, mangga atuh urang sareng yuk. Nyita resiah manehanana teh nemalan lantaran hatena mah keukeuh we manehanana teh medeng ngan dilakna bae we atuh ngadelay ka si Andi. Katayap atuh manehanana teh leumpang ari maksudna mah rek balik deui ka lemurna. Moal tulus cenah indit ka Ciarona teh. Sanes mulih ti mana atuh atanapi bade angkat ka mana ieu teh Nyai teh bisa penak ku si Bahrowi. Si Andi atuh keukeuh hayang nyaho. Nyai we Nyai, bosen ngadengikeunana oge sanes bolon di dieu teh. Nyita resiah manehanana teh kalah ka nyengor ditanya teh. Atuh kedah nyebut kumaha disebat taeun kalah bendu geuning. Si Andi inget deui atuh nya kana kajadian basa manehanana digubrak gede aku Bahrowi kana jurang. Sebut we atuh ngaran. Da jelema teh boga ngaran apanan? Nyita resiah tetep atuh keding hangit. Taya pisan manehanana teh si tuaneun daun. Atuh da teu terang saha Nyi Bogem teh jenenganana. Si Andi bari ngagalenyu kituna teh. Naon? Pek gagabah ngomong teh. Nyita resiah manehanana ngadadak ngaranak atuh bari ngagamangkeun leungeunna. Nyaeta rek nampiling maksudna mah heungan pedah henteu beuk we wargi. Anger we ada teh geuning. Si Andi tetep ngagerenyu. Kajian teuing balik-balikanan kudu lolondokan. Nyita resiah manehanana teh ngagadeud deui jamotro teh can leungit. Abong putrana Jawara persis we tuang Rama. Si
Si Ani atuh manehanana teh tetep ngagerenyu. Lucu meureun mireungeun mojang anu barangasan teh. Naon? Jawara? Nah anak saha kitu kami teh? Cenah tadi ceuk Bahrawi puterana Pajantra. Leres eta teh? Nyita Rezia. Ukur ngahuarkeun sora tina irung we. Geus kitu mah atuh. Si Andi teh terus bae jempe, ari kahayangna mah leumpang teh bari ngobrol. Koroka ya atuh nu dibawa nyaritana teh kalah ka sesentak sengor bae. Nyita Rezia atuh nya kitu keneh deui sajeroning leumpang teh. Nyaeta leumpang babarengan ngareneng. Terus bae manehanana teh ngabadeb. Tapi kadi jero hatena mah lain deui atuh manehanana teh ngarasa kagetna. Lantaran teteh lah si Andi teh jajaka leber wawanen. Kaimbang ejeung pangabisa anu lain jore-jore. Atuh Bahrawi teh ayeuna mah geus teu mangga kuliah deui dihantem ku hiji jurus anu manehanana sorangan oge kakara mireungeun. Sakitu hebatna atuh. Siku-siku tuluy suku, tuluy leungeun heumet tah kabeh oge. Mana pantes we Bahrawi teh nepikeun ka Maceleng cenah. Macelengna teh atuh bari babalonggengan ngutahkeun geuti. Ukituna hatena mah atuh teu wudu we mani galeco. Urang mana atuh si Andi teh nah anak saha. Cenah ceuk bejana urang na Cipancar tapi naha atuh pangabisana mana sakitu hebatna. Lantaran deui sakanyaho manehna mah di Cipancar mah taya anu kasohor jago. Ongkoh deui matak leuwih-leuwih kagetna. Bet kawas anu nyahoeun keur geuning kanu jadi bapana. Make jeung nyebut persis tuang rama sagala. Arang atuh nepi ka lembur batu gede. Nyita Rezia mah mengkol lantaran rek ngagunakeun jalan torobosan supaya atuh deukeut. Ari si Andi puguh rek kapanenyoan heula nyaeta pikeun manggihan Aki Surdi. Manehanana mah reg atuh ngaraneg bari pok nyarita. Dugi ka dieu we pangintennya. Margi Kang Andi mah bade kapanenjoan heula. Ari nyita Rezia anu harita geus rek ngambah kana jalan torobosan reg atuh manehanana oge eureun. Heug manehanana teh mencolong ka si Andi. Alieus deui atuh manehanana teh Malik nyaeta ka jalan anu erek disorang. Cakecap oge atuh manehanana teh nyarita. Wajahna dugi ka dieu we nya permios atuh. Si Andi manehanana teh bari ngalenggahkeun deui sukuna leos bae atuh manehanana teh init. Teu barang reret deui atuh ka Nyita Rezia anu harita masih keneh ngajangjan mah. Nyaeta nempokeun jalan anu arek disorang. Waktu ngadenge si Andi pamitan ngagentak manehanana Malik. Tapi si Andi geus ngaleos manten atuh ukur anu katempo teh tonggongna. Si Andi terus bae ngagedig atuh manehanana teh ngungkug. Ngungkugna teh atuh geus teu miros ea deui. Kang Andi. Nyita Rezia manehanana teh ngagero jelas. Nadana teh atuh pinuh ku pamenta.
Si Andi atuh manehanana ngaraneg ngegentak manehanana teh malih ka tukang breh teh Nyi Mojang teh atuh keur ngajangjan weh nangtung neuteup ka manehanana. Si Andi jadi ngarasa kaget oge. Rek naon cenah make ngagerowan sagala. Jeung nyebut nage ayeuna mah atuh ngadadak robah kadengena teh jadi nyebut akang. Kidig atuh si Andi teh nyampeurkeun Nyi Taresia. Ari breh teh ti kadeuketan temong atuh panon Nyi Taresia teh semu anu beueus nyaeta ku Cimata. Netep atuh sakedeung ka si Andi. Geus kitu maluk manehanana teh tungkul bari nyusutan je panonna ku tungtung baju. Teu ngareret deui atuh terus bae manehanana teh ngeluh. Bade ngarasakeun naon? Si Andi manehanana teh atuh nanyana lalaunan. Kapan cenah tadi ngajak sasarengan? Nyi Taresia nyaritana lirik. Tara-tara ti sasari atuh teuing naon anu jadi sababna make jeung ngerambisak sagala. Sumuhun mung kumaha atuh da jadi benten-benten tujuan geuning. Salira mah bade ka ujung nyaeta nganggo jalan torobosan. Ari Kang Andi mah pan bade ka Panenjoan heula. Si Andi atuh manehanana teh bari teu weleh weh ngarasa kaget heuduh meh Nyi Mojang teh jadi beda pamuluna. Atuh entong teuing ka Panenjoan. Puguh ge ieu teh aya kaperyogian. Nepangan taheun pangintennya. Nyi Taresia manehanana teh ngadelek sakilat atuh. Anu tuh merapna ka si Andi nya teu wudu we maning ngalenyapna. Ngereungeuh burilakna panon beueus ku Cimata teh. Tahu naon? Teu puguh atuh hate si Andi teh jadi ratug tutunggulan wargi. Kageureuwahkeun we ku dilakna Nyi Parawan. Piraku make henteu kahartos. Kang Andi mah bade nepangan heula pun aki. Si Andi manehanana teh bari ngarenyu atuh ku manehanana oge geus kajudi ka mana atuh loyogna maksud nyaritana Nyi Mojang teh. Nya wios atuh. Nyi Taresia bari malik atuh manehanana teh kajang jalaneun anu bakal kasoranggu manehanana. Teu mirosea deui ka si Andi gatayep bae atuh manehanana teh leumpang nyaeta. Ini tidinya bari teu ngalieuk deui atuh ka tukang. Kawasna mah manehanana teh terus ngingsreuk. Kabileungeuh we atuh leungeunna teh terus-terusan nyusutan panonna. Bileungeuh kitu atuh si Andi teh jadi ngarasa teu tega deui ku kitu namanya. Atuh gancang si Andi teh nyusul nyaeta rek kaki Suredi kapaksa cenah kaki Suredi mah dibolaikeun. Teu kuat atuh nempokeunana peta lakuna Nyi Mojang teh bet mataknya det kana hatena. Teu sangka geuning awewe galak teh make bisa ngaluarkeun Cimata oge. Lain Cimata buaya mah kitu. Waing hayang nyaho waing rek dituturkeun ka hayangna ieu. Si Andi manehanana ngageurentes atuh dina jero hatena. Nyai, antosan heula atuh. Si Andi manehanana teh sanggeus aya di tukageunana teh kakara nyarita. Ari Nyi Taresia manehanana gancang malih. Ari breh teh atuh bener bae we panonna teh meuni rambisak. Ajongjonan atuh manehanana neuteup ka si Andi heun ayeuna mah geus aya di hareupeunana. Sawios atuh. Teu kedah ngarepotkeun. Nyi Taresia nyaritana teh lalaunan kalieus deui luk bae atuh manehanana teh tungkul. Henteu. Satadina teh nya Kang Andi teh aya kaperyogian kapun aki. Ngamung diemut deui enjing pageto oge atuh da teu naon. Masih keneh seueur waktosna oge. Si Andi manehanana teh atuh ngasongkeun alesan. Nuhun atuh. Nyi Taresia manehanana nembalan bari tetep atuh tungkul ari pamuluna garangna teh. Ayeuna mah jadi ngadadak sagala leungit. Namung Nyai mangga atuh ayeuna ku Kang Andi dijajabkeun sanaos dugi ka bumi oge. Namung kedah aya syaratna ieu. Si Andi manehanana teh ngasongkeun tanyakan yen manehanana teh bari manehanana teh belengeh atuh seuri ari panonna teh lepas manco kanu eukeur tungkul.
Naon kitu syaratna teh Kang Andi? Nyita Resiah ngareret atuh riuk banget na teh jadi ngadadak roba. Nyaeta ngebrehkeun kakagetna heuh tapi anehna teh atuh bari ejeung hate mah dagdigdug nyaeta dagdigdug tutunggulan. Taeun Kang Andi teh bet asa dilicikan ari Nyai Uninga atuh ka Kang Andi. Namun Kang Andi mah poekeun keneh ieu teh. Poekeun kumaha Kang Andi? Nya poekeun tetarang jenengan. Napriogi kitu. Ya kan tenan we atuh kapan cenah Kang Andi teh kedah nyebat jenengan. Ayeuna kitu sebutkeun. Nyita Resiah ngareret deet dijelaskeun atuh cipanona teh ayeuna mah geus saat. Malah bari semu-semu ejeung anu imut sagala. Sumuhun. Isin atuh da kedah nikukur mah. Nya wayahna we atuh. Isin. Kapan alai dijajakeun? Upami henteu disebatkeun moal cios kitu nyaranganana teh. Nya kana kitu. Nyita Resiah atuh jempling manehanana teh nyarita deui. Ukur kadenge renghap napasna bangun-bangun anu rusuh giler panonna teh atuh kagigir. Anu direret teh nyaeta keur manco we nempokeun lir anu geus teh sabareun. Bulilak atuh panon Nyita Resiah teh ka asalna tadi. Manco atuh kahandap kawas anu eukeun nitenan tincakeun ari bari hate mah manehna teh beuki dagdigdug we tutunggulanana teh atuh beuki kerep. Berat atuh karasana rek nyebutkeun ngaran teh sanajan bener atuh manehanana teh hiji awewe anu kaasup ku golongan kasar ari adat pangadatanana teh wargi. Aduh, harung gampungnya babarian ngulit bawang. Tapi tetela atuh teu bisa ngalepaskeun naluri kawanitaan mah. Teu bisa atuh gancang-gancang bruk-brak sabareti lalaki ari paribasana awewe mah atuh pageuh bendungan kandel ka erana. Tapi awahing ku hantem atuh dikeukehan. Nya bari ejeung diancam deui ku si Andi teh yen lamun teu daek nyebutkeun mah cenah nya teu daek nyebutkeun ngaran moal tulus ku si Andi dianteurkeunana teh atuh. Nya antukna mah Nyita Resiah teh kapaksa we nikukur. Dina ngucapkeunana teh atuh mani lalaunana keur teh sirikna ngaharewos. Tapi deui da puguh anu ngadengekeunana teh sasatna mah henteu jauh. Sora anu sakitu les-lesanana teh teu burung we bisa balubu kana ceulit. Beres atuh manehanana teh nyebutkeun ngaran, ana berebet teh atuh Nyita Resiah teh lumpat. Geus rada anggang atuh kakara manehanana teh malik ka tukang bari ngancunan. Si Andi atuh surti ye Nyi Parawan teh hayang diudag. Teu talangke deui berebet atuh manehanana teh ngudag. Nyita Resiah atuh oge jaro deui manehanana teh bari ceceleukeuteukan nya. Si Andi terus manehanana teh ngobrol ti tukangeunana. Ari tungtungna mah atuh teu beda we nya.
di ucing-ucingan persis we budak bolon ngan lantaran atuh loba tatangkalan bigeun nguliwed nyaeta nyumputkeun awak nyitar siah teh jadi teu buru-buru bisa beunang tapi deui dina katewakna oge geus teu bisa deui ngejat atuh sanajan nyitar siah teh teter jalan hayang bisa leupas leungeunna teh atuh ngarepuk bari henteu eureun manehanana teh cecereukeuteukan tapi atuh dengkekan si Andi teh wargi teu bisa ucul sanajan atuh ngan saukur ku leungeun sabelah atuh nu antukna kalawan bae manehanana teh nya pakating ku capek nyitar siah teh atuh jadi nyang saya ari sirahna disaranekeun kana dada si Andi atuh si Andi oge nya kitu keneh manehanana teh ngahenen we bari renghap ngarasakeun kacapena cag atuh urang dugi ka dieu heula dongeng si Buntung jago tutugan insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui pribados atuh teu hilap-hilap teu kenatna nya nada bantosanana kanggo di subscribe di like di komen sareng di share oge deui sia teu acan pribados pamitan pribados teh nada dihapunten tina samudaya kaluputan tina samudaya kalepatan ilih aya langkung saur bahe carek ti caletotna omong ti soledatna basa oge deui tina katetiasan sareng kakirangan pribados teh neda dimaklum sakitu bae nu tiasa kasangakeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.